karena kayak leutik kieu mah hese. Udah mati. Matiin dulu deh, matiin. Ai lubang sok aya ieu teh. Aya wae kaparangan batur mah renang wae 2 kilo, 1,5 kilo hameur geus. Bisa enggak matiinnya? 1,5 kilo hameur beuna. Nah, kita sekarang ada di kebun bonon itu Riz. Kebun wilir. Ieu teh tangkal ieu, poho alpukat, jalan jelema. Bab. Mana jalan teh? Jalanna can jamah manusia tuh yang jalan teh. Oh Tris, ngai Tris. Nah, ini saya kena ingung, kita coba ngawit teman. Kemudian aja Radi. Mereka lebih hebat. Aduh, kemana jalannya? Ya, tadinya masuk ke lihat. Awas Riz, jurang Riz. Handapnya jurang. Jadi hati-hati. Edan jalannya. Sekarang sudah tiba di Lewigir. 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 Jarang gila. Mang. Ger. Agar alhamdulillah. Aduh, ayaan weh. Mau ngari Kang. Ngari kumaha di handap di Useban. Nolol kaluhur dirungkup. Ek teh beak kumaha coba pikir. Aduh. Itu nyangut dirungkup. Yang naon gitu. Ulin we. Ulin ini. Ono mah. Laukna eueuhan siapkeun kecerik. Lauk masuk. Teu biji mah. Tapi baturnya dulu jok. Main penting kita teh di pelakan teh naon? Kamarana lauk. Tuh. Di pelalang bau mah wakan. Bau mah. Manusia sejuta komplain. Sengal aya keur kapareng. Banyak eta teh kenyangut. Naon tara? Ah nya teh mecakan. Kana rek naon nya? Mau panaon? Ah urang teratan cangkil. Bang. Lama tuh. Ulamnya terbiasa ke batur aing. Berulah poe. Dapat ulam dan dengan uyuh. Jadi lauknya pun gede kali. Cak ahoe. Kemarin benang di atas di itu tuh 5 kilo setengah. Reposin. Halo. 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 Ada di rumah daun minggu nyempungan itu kultur ajo-ajo lah lauk mah harus lauk kental berarti teh nyangut Laukna teh nyangutnya. Mandiri. Laukna olo-olo juga nanti di rumah.
Benangnya nyata kurung kopai, kok kecil kai gitu kan. Bebek nelpon, video callan. Ada genggek sok aya mang. Nya. Be aku baung meureun nya. Baung kan dari masih kecil tong, Jon. Kalau deh nya. Tong 2 kiloan. 2 kilo mahan. Oh, itu kemarin benang opat. Ai baung kunaon opana mun usep. Sarua jeung sengal berarti nya. Hah? Kucur ya, kucur opan bau gitu kan bubang gitu. Oh, Opan hayam. Opan sengal gitu. Heeh, kan jadi pakai kapas nih kan. Hah? Tenana ku kapas. Oh. Jadi bodas. Lain cuma kuning jadi bodas tanah tengklak. Etana. Kan bau. Ada kata daging hayam kan dicampur kan. Baungnya. Ya bangke emang dan anu kitu mah nya. Tapi kalau gede deh nya baung mah. Wah, gede tapi gede cai. Kudu kercaah. Jika ngalubang deui. Oh, ngalubang gitu, kercaah gitu mah. Karatnya. Nah, nyangut. Karat cai leutik kieu mah hese. Udah ya, udah mah. Matiin dulu deh, matiin. Ai lubang sok aya ieu teh. Aya wae teh parangan batur mareunang wae 2 kilo, 1,5 kilo hamar geus. Oh. Bisa nggak matiin ya. Kilo setengah hamar ge beuna. Di leuwih buaya. Burit nyamutna tadi. Udah masa sore nya biasana ge nya. Nya teh keur kieu herang kieu. Di leuwih buaya geus beunang opat anu 3 kilo beunang mun geus palah tah. Kemarin beunang di kunci adul 1,5 kilo. Gede kieu salureun kieu 1,5 kilo. Saya karaya nu nahan wae lagi alak deui kayak ngerek nahan. Dah raya poe si tabri mah. Wah. Mana ge? Di dieu teh tah. Ada orang oge. Kagirang? Kagirang nepi ka itu. Di kajublek. Heeh. Ah, campang. Heuh nyata ieu kereta mah nyata loba wae nu naheunna. Ngaprak. Aduh syuk naheun. Masuk gunung ngecrik beungeus balawit dia kaduaan. Ngalu crik ngecrik musuk. Hare-hare. Ini rungkupan di desa. Ingat caranya ngapa tuh? Kamu nyengal mah jang, kudu sengal mah kan. Wah, gimana? Di dieu. Batur ge marenang bawah di dieu tah. Bala roda sing rapang duna batu. Nyengal mah ka dieu. Rekodkeun tuh. Dijebak ya. Ya Kang Girang ngomong Kang Girang. Dek ngapain wangi. Stabil. Ya kan. Leuwih eta kiara kadinya. Nepi kabar udah cuy tali. Bangsa si eta baru cuy tali kan nagemnya harus kitu mah nyengal mah nya. Bangsa si Soro si Bene. Bonong. Aya ke loba sing ngomong udah ibu panen teh teh daekeun. Jumbo eueuh menegis eueuh jumbo gede. Luhur-luhur Biasana mah sumber ya. biasa mah itu kacau ya penempo Sayangan.
Hampa. Hampa sudah di kieu. Di luhur kemudian ku Tengku puak kudu Kumua. suan. Heeh, bau nama. ulah ngadasar da di dasar nu madaikeun. Jadi si lauk teh meureun di luhur tengah-tengah sayu. Heeh. Ina parung wae na ereng teueuh. Eta da ku setrum beunang wae barang ada bawa eta teh. Inggih he. Nah, ini pengentum. Iya we jelema teh. Babe. Urang dieu keneh nya eta aing kagokna teh. Yang dieu keneh tatangga ah. Kumaha ge urang pas ngarungkup maneh nanya tuh nilai pusing tinggal batu gede gedebog dicek di kieu beunang tah bau. Tah, ku aing can beunang. Bau aing ngaulang ah licik cek urang deh. Aing ku satu mah da licik teh dipaksa aya ku kecirik mah aya we nu nubruk meureun beunang cek urang. Tapi ka urang nubruk, bawa kecirikna. Ayo ka girang meureun kana calobakna cicing. Setrum di kitu tuh burung biji yo. Segede pimping 2 kilo baunya teh. Kebulu Bau dia disebut galak kana lauk lain tapi bang lauk itu baunya. mungkin cara penjumbong ngaran di cuma ini galak mah bisa lihat Ah, meureun lauk naon oge galak bangsa hampa ge galak panya. galak kana hampa lain kana lauk leutik mah Bangsa lauk saya dieu meureun samer lah. bau mah da mah nya kabarikeun udah lauk herang mah lauk mah Lain nyampurkeun meureun mah. Laukna kaki capuk. Duh, ini sebenarnya mau menyengal teh. Kan putih nya eta sok kiruhna teh. Enggak masih hujan di bidang. Iya nu ngolah keusik tidinya teh ya, jurai. Isuk teh caina teh lain herang kieu kiruhna teh. Pacek ieu nya. Kukumur kitu nya. Napa panatanana teh. Itu jurai rumah mah. Jurai ada pangan keusik nya dibuangna ka dieu pusing mah. Ieu ieu mah beurang tah. Mus isuk datangna teh ka dieu teh. Pacek. Pacek kitu nih kan, bodas kenana teh. Isuk tuh bisa ngarungkut enggak. Cek kitu mah da eueuh. Tu biji ya, pieun meunang. Di jalur itu mah. Ini jalur dia lubang ya. Hampa masuk air meureun jalur ge. Ah iya, lubang. Tinggal lagi barudak menang lubang di dekat eta sekolahan, penghuni sekolahan. Caringin. Mau dicaringin gede. Oh si eta si Agung benang pas kilo. Cuma nih kebenaran eta. Beneran pas tahun bulit yang benar teh. Karena nilon leutik yang benar jadi. Kalau ada ID nu kitu beneran. Ah di udin-udinnya beneran dibawa terus beneran. Karena geus eta mah beneran. Disiuk benang sote. Diangkatkeun pegat atuh. Mah kuat nilon leutik. Panggil dehekan. Banyak ngayutna jero harusnya teh ente potong usupna gitu. Itu jadi tegenahan nama cai susukan itu jadi eueuh baheula keraya keneh mah beak kitu tuh dadas nya saracaa ini jadi ngabunuk itu gitu benar Pantai tapi caah anu kadi mana nama eueuh pan susukanana kayak itu kanu girang teh itu kadi pan baheula mah kadi susukan si cadas teh kabehnya caah teh jika dia gimana mesti dinyawungkul ya ini mah teh kampung baru teh hilir cai dia bahwa nggak ada smuter jadinya teh gede jero udah lah mentas sama beak apa sih kita jero ya kita nama jero tah lah dia teh tah nyaketnya balik juga mah tuh genep meter lah corona iya teh tah ngeplokan eta mah kamari kurang dikitukan kayak ujar belah tidak dia mah pusing jero pisan dia pusing bener jero pisan kecilin paput kecil jadi gitu pak jadi ngokong gitu mah pedong tabah lama kang di leuwih pusing aing nagawir kitu tah kana museup jeung bawa si Simon aya kieu museup sengal Nggih. magrib teh balik baradak
nagabelo pa sing. Kupan bau. Oo. Kayak kieu misalnya lain puting lain nama lu puting ge hese. Sengal. Kayak kieu apa sengal. Dan yang mutan gue dia langsung apa itu sedikit hong. Nyaheun sengal badag mah. Pang aya pangeunahna nyangut sengal apa kana. Yang lubang jeung naon ge. Keteng snow. Set. Yes, wanita ngojay bae muntas balik. Oke, kayak gue. Tadi dia kan cupra ka hanya tuh. Nyedot mah. Eta geuning teh singkat nyedot tuh ketinggal can ngeuyeum. Ini ngejai mah wan. Soal nyedot. Nyawa capek di nu kieu mah. Teu nepi teh kan. Berat ngerelep kana. Itu juga nyedot. Jika ada kan geus kejebur mah ya lumayan. Inti nama bendungan menurut saya bendungan mah di urang lauk cicing mau palit-palit deing mun bendungan mah caah gede mah tuh aduh beak nyisi lauk ka sisi can kudu nyair can beak cai itu Dia cuma banjir. Ini dari sini. Itu kayak kresek di luhur. Tadi itu berarti banjir itu luhur iya. Eta weris tah kresek nyata. Katakan kresek tah. Pokoknya itu kadi itu jauh. oh itu kalau huruf Nyampe kadinya. Tuh. lima eta tah eta keresek Tuh. mareulit tah Kresek tah. Tuh. Sampah sampai sini. Tapi ka dia. Di jero ka dia teh musik kana jero berarti. Sia caah lagi. Luhur. Cina wacak kurangnya. di Mandiri namanya juga